Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat, para kiai, para jengan, para santri, para pencinta kitab kuning, tamina kitab buku dulu jen orang lajengkeun kajian salanjengna. Ieu kajian ngabahas perkawis pahala sabarna caroge mayunan akhlak istrina. Waruya sareng parantos diwariwayatkeun anin Nabi di Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mugi Allah maparin rahmat sinareng salam ka mantenna. Annahu sanyana ari Kangjeng Nabi eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi, man sing saha jalmi sabaro anu sabar iman ala su'i khuluqim raatihi kana awonna akhlak anu janten bojona, atahu maka ganjaran Allah bakal maparinkeun ka eta caroge saha Allahu Allah, atahu maka bakal maparinkeun ka eta caroge nu sabar mayunan akhlak istrina saha Allahu Allah minal ajri tina ganjaran mislama saumpamina ganjaran atau anu tos maparinkeun Allah ganjaran Ayuba ka Kangjeng Nabi Ayub ala balaihi kana musibah atau ujian anu numibakeun Allah ka Nabi Ayub. Jadi jalmi anu sabar mayunan akhlak awon nu janten bojona, maka eta jalmi bakal dipaparin pahala agung seperti maparin Allah pahala ka Nabi Ayub tina perkara anu Allah parantos nguji ka Nabi Ayub. Kumaha jujutan cerita pahala atanapi ujian dipaparinkeun ka Nabi Ayub, maka ki musannif nerampungkeun tina salajengna. Fallahu maka ari Allah Ta'ala ibtalahu parantos nguji Allahu ka Nabi Ayub bi arba'ati umurin kalawan opat pirang-pirang perkara. Jadi Nabi Ayub ku Allah diuji keimanan, ketakwaan, kasabaranana ngalangkungan opat perkara. Faqdi malihi kahiji Nabi Ayub diuji ku Allah dileungitkeun hartana, kehilangan harta benda. Wawaladihi sareng Nabi Ayub diuji ku Allah dileungitkeun para putrana, dibantu dicanak ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tamziki jasadihi sareng Allah nu katilu nguji ka Nabi Ayub ku ngarajetkeun jasad dan Nabi Ayub. Maksudna Nabi Ayub dipaparin panyawat dina tubuhna. Wa hajri jami'in nasi sareng kaopatna Nabi Ayub diuji ku Allah dijauhkeun atau diasingkeun ku umatna atau nabi ku masyarakatna. Lahu ka Nabi Ayub illa jaujatuhu angin istrina anu teu ngaapilainkeun atau teu ngasingkeun kana janten Nabi Ayub anu janten carogena. Jadi dina waktos harita kumargi Nabi Ayub ngagaduhan panyawat anu eta panyawat teh saur sejarah mah kaambe bau menjijikan sehingga masyarakat meninggal jerijieun atau barawun. Maka Nabi Ayub diusir di eta negeri atau di eta kampung, kecuali nu satya mung zaujatuhu istrina Kangjeng Nabi Ayub.
Bainahu maka sanyana kalakuan kana aya lahu kana Nabi Ayub min asnafil mali dina pirang-pirang harta nu seueur. Jadi dicarioskeun Nabi Ayub teh ngagaduhan harta nu seueur. Naon wae hartana Kangjeng Nabi Ayub, ibilun kahiji Nabi Ayub seueur ontana, wa baqaron sareng seueur sapina, wa ghanamun sareng seueur ternakna dombana, wa fiyalahu sareng seueur Kangjeng Nabi Ayub gajahna, wa khumurun Kangjeng Nabi Ayub seueur khimarna, wa kana sareng aya lahu eta tetep ka Nabi Ayub naon khamsumiati qad fadamin 500 hektar waluku atau dari perkebunan. Salian Kangjeng Nabi Ayub kagungan harta sapertos tadi binatang, jenis-jenis binatang, Kangjeng Nabi Ayub ka Allah dipaparinan agaduhan 500 padanin, 500 hektar lah, hektar ya, 500 hektar perkebunan. Yatbauha anu diurus eta padanin atau perkebunan teh khamsumiati abdin ku 500 hamba sahaya, likuli abdin saban-saban sahiji hamba antinu 500 teh imraatun ngagaduhan hiji istri, wawaladun hiji orang kalih, wa malun sareng harta banda. Wakana sareng aya mahu sartana Nabi Ayub naon salah sunafarin tilu pirang-pirang golongan, qad aminu anu ariman ieu golongan teh bihi ka Nabi Ayub, wa kanu sareng kabuktian ieu golongan teh tilu golongan teh kuhulan pirang-pirang sepuh, wa kana sareng bukti saha iblisu iblis la yahjubu anu henteu ngahalangan ieu iblis ala syai'in kana hiji perkara minas samawati tina pirang-pirang kajadian langit. Di iblis tiasa ningal perkara-perkara khibar, kabar atau kejadian aya di langit. Fayakifu maka cicing iblis di eta langit haisuma aroda kumaha karepna. Jadi iblis teh tiasa ngalinggihan langit, dipaparin kebebasan ke Allah ngalinggihan langit sakarep anjeuna. Pasamia maka nguping ya iblis salatal malaikati kana pangjungkeun hampura na ieu para malaikat ala Ayyuba ka Kangjeng Nabi Ayub. Jadi sarolawat malaikat ka Nabi Ayub tah salawat malaikat teh ka kupingku ku iblis. Penasaran iblis teh, hasadahu maka hasud iri dengki iblis ka Nabi Ayub, wa qala sareng ngadawuh ya iblis, sareng ngucap ya iblis, ngadeuheus ta iblis teh saparantos uninga malaikat ngaraos sholawat ka Kangjeng Nabi Ayub, ngadeuheus ceritana mah ka Gusti Allah. Cumarios anjeunna ka Gusti Allah, ilahi duh Gusti, nadortu ninggal abdi pi abdika di hiji hamba Gusti, Ayuba tegasna Nabi Ayub, pawajadtuhu maka abdi ninggal ieu ka Nabi Ayub, syakiron hiji hamba Gusti anu ahli syukur, hamidan tur ahli muji, ala eling-eling, walawib talaitahu saumpamina mah Gusti maparin kasempatan ka abdi pikeun nyoba abdi ka Nabi Ayub
itulah maksudnya. Laroja'a maka bakal balik deui Ayub. Maksudna mah bakal tetap Nabi Ayub jadi hamba anu syukur ka Gusti Allah atau Nabi jalma anu tetap muji Allah. An syukri katina syukurna Ayub ka Gusti wa taatika sareng taata Ayub ka Gusti. Kumaha dawuhan Allah faqala mangadawuh Allahu Allah lahu ka iblis. Intolik namun anjeun sanggup jugra indit uji Nabi Ayub. Uningan Allah ka Nabi Ayub sanaos diuji ku iblis Nabi Ayub moal goyah kaimananna rasa syukur sareng hamdalah ka Gusti Allah. Faqad salatu kama nyata-nyata geus ngawasakeun kaula ka anjeun pikeun muji Nabi Ayub alamalihi kana ngaruksakna anjeun kana hartana Nabi Ayub. Fantolaqo maka indit iblis wa jami'u afariti sareng sakabehna ifrit asyayatina tegasna mah pirang-pirang setan wal jinni sareng jin. Sabab penasaran hayang nguji Nabi Ayub, ieu iblis minta izin ke Allah. Cing bener teh ya Nabi Ayub teh jalma anu taat ke Allah, syukur ke Allah, muji ke Allah. Saur Gusti Allah jug uji ari bisa mah anjeun muji Nabi Ayub. Maka iblis muji Nabi Ayub ku hartana tadi disebatan teh pek dihancurkeun lah intina mah hartana teh. Sugan lamun dihancurkeun mah meureun pikirna teh Nabi Ayub teh jadi teu syukur deui ka Gusti Allah. Jadi teu ngucap alhamdulillah deui ka Allah. Maka ngajak ya iblis ka bala tentarana di antawisna ifrit atanapi setan atawa jin di golongan anjeunna atau anu safaham sareng anjeunna. Wa qala sareng ngucap iblis sahum ka pirang-pirang setan kabala tentarana tadi nu disebatan qad sulit tu tos dikuasakeun kaula ku Allah alamali Ayyuba kana ngaruksak atau kana ngahanguskeun hartana Nabi Ayub. Wa qala sareng ngucap iblis li ifrit ka ifrit minha disakabeh ifrit i'ti kudu ngadatangan anjeun al-ibila kana onta wari'ataha sareng parabna onta pepelakana keur maraban onta fahraqaha maka kudu terus ngaduruk anjeun ka eta onta jeung ingon-ingonna jeung parabna maksudna. Tadi parentah tah bala tentarana teh supados ngahancurkeun ngaduruk onta sareng pakanna lah. Sumaja terusna datang iblis tah dihancurkeun tah onta sareng pakanna teh geus hancur geus diduruk. Iblis datang ila Ayyuba ka Nabi Ayub. Bawajadahu maka mendakan iblis ka Nabi Ayub iman nuju ngadeg atau nuju nangtung yusolli tegasna menuju salat. Faqala maka ngucap eta iblis lahu ka Nabi Ayub akhraqatin naru ibilaka wa ri'ataha kaulah geus ngaduruk onta anjeun ku seuneu jeung papelakanana. Faqala Ayub di luar dugaan Nabi Ayub ngucap alhamdulillah hari sadaya puja tetap kagungan Allah wa ari Allah eta ato niha anu tos maparin ka abdi eta onta jeung pepelakanana wa huwa ari Allah akhadaha anu parantos nyandak deui eta pepelakan sareng ingon-ingonna. Suma fa'ala saterusna migawe iblis misla zalika saumpamana eta pagawean tadi ngarusakna
iblis kanu antan Nabi Ayub serta ingon-ingona bilgonami kana dombana anu ternak-ternak anu lain wari'ataha sareng papelakanana dihancurkeun deui nitah deui setan jeung bala tentarana pikeun ngaruksak sadayana ternakna Nabi Ayub salantos hancur kaduruk sadayana. Sumaja terus datang ya iblis ila Ayub ka Nabi Ayub wa qala lahu jeung ucap iblis ka Nabi Ayub nasafatirihu zar'aka hai Ayub geus niupkeun naon arrihu angin za'aka kana pepelakan aranjeun artina pepelakan jeung etana teh hancur. Fahamidallaha wa asna alaihi tapi Nabi Ayub malah muji ka Gusti Allah syukur tetap Nabi Ayub ka Gusti Allah wasna sareng alam Nabi Ayub alaihi ka Gusti Allah mundut panyalindungan Nabi Ayub ka Gusti Allah. Suma qala iblis terus ngadawu iblis ka Gusti Allah nyungkeun deui eta iblis datang deui sumping deui ka Gusti Allah salitni mugi Gusti ngawasakeun deui ngaparin mandat deui ka abdi ala waladihi kana rek ngaruksak abdi ka putra-putrana Nabi Ayub pikeun muji kasabaran katakwaan keimanan syukur jeung rasa mujina eta Nabi Ayub ka Gusti. Kumaha dawan Allah faqala lahu intalik jug arindit anjeun puji Nabi Daud ku dihilangkan atau diruksakna para putrana. Faqala lahu maka ngadawa Allah ka iblis intalik jug arindit qad salatuka geus ngawasakeun kaula ka anjeun ala waladihi kana ngaruksakna putra Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji ngalangkungan iblis anu boga sifat hasud tapi ujian atawa hasudna iblis ka Nabi Ayub teu mempan saparantos dihilangkeun harta bandana Nabi iblis minta nyungkeun ka Gusti Allah rek diuji cing cenah diuji ku ingon-ingon jeung papelakan mah teu mempan tetap Nabi Ayub teh syukur maka nyungkeun deui ieu malaikat iblis ka Allah cobi Gusti abdi nyungkeun bade nguji Nabi Ayub ku murang kalihna ku kuring di atas izin Gusti arek diruksak atau dipaihkeun eta para putrana kangjeng Nabi Ayub ku Allah diwidian. Fazahaba maka indit iblis ila waladihi ka para putrana Nabi Ayub wazalzala sareng ngagoncangkeun ngagempakeun bihim ka putra-putrana Nabi Ayub al-qasra kana gedong-gedongna digoncang gedong-gedongna wa qalabahu jeung jungkir balikeun gedongna alaihim tetep ka para putra Nabi Ayub pamatu maka tu mararaot putra-putra Nabi Ayub gedong-gedongna hancur jami'an tegasna sadayan. Saparantos gitu summa jaa saterasna datang iblis ila Ayyuba ka kangjeng Nabi Ayub wa ahbaro ngawartosan ya iblis ka Nabi Ayub kanu naon bimauti waladihi kana geus mararaot atus parupusna para putra kangjeng Nabi Ayub kumaha tingkahna Nabi Ayub nalika para putrana ngarantunkeun fastaghfaro maka gawe istighfar ya Nabi Ayub ka Gusti Allah. Jadi kan Nabi Ayub diuji ku Allah hiji ngalangkungan hartana, dua ngalangkungan para putrana, katilu ngalangkungan panyawatna, kaopat ngalangkungan diasingkeun ku masyarakat. Sumakola salitni ala jasadihi. Wallahu alam bimuradih. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana dilajengkeun ujina iblis atas izin Allah ngalangkungan jasadna kangjeng Nabi Ayub sareng diasingkeuna kangjeng Nabi Ayub tina kahirupan bermasyarakat.